Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah para wargi urang tiasa patepang deui dina channel maneh, channel kamemet nyaeta Rapi Rasmita. Dina danget ieu wa bade midangkeun salah sawios carita pondok basa Sunda biasana Kang Emon Suryadilaga atanapi Kang Emsu anu linggih di Purwakarta, anu mangrupikeun salah sawios pangarang antos kaceluk ka awun-awun kapecap kajana pria. Yasa-yasana tos seueur anu midang di media cetak, salah sawiosna di Sunda Midang, di redaksi Mangle, sareng di media cetak anu sanesna. Tangtosna yasa-yasana tos teu kedah diragukeun deui utamina dina carios misterinya. Anjeunna mangrupikeun ahlina dina carios misteri mah. Adina danget ieu wa bade nyarioskeun carita pondok basa Sunda anu judulna Hiji Suro di Gunung Lawu. Kumaha jejer cariosna? Mangga urang sami sakseni wae. Hiji Suro di Gunung Lawu. Kangaranan pangaresep geus tarang hitung untung atau warugi. Nu penting senang hate, beh dituna nembungkeun duduluran anu leuwih jero. Boga karesep teh memotoran di Bandung ka Surabaya bolak-balik rekna naonan kacape-cape mun dipikir mah. Tapi data di teh ya ari kangaranan resep mah tarang hitung waktu jeung materi. Kacaturkeun harita mulang ti Surabaya badang aluuhan pangogan klub motor Tiger Surabaya. Kurang leuwih jam 8 peuting kuring jeung rombongan anu jumlahna 8 motor kadak nepi ka Sragen Solo, bates Jawa Timur jeung Jawa Tengah. Teureus sakedapan di warung kopi sisi jalan. Kang, kira-kira ti dieu aya jalan motong eueuh anu sakirana bisa ngurangan jarak, jeung Kang Dani pupuh rombongan. Saurna mah di payun aya jalan bukaan enggal Kang, ngalangkungan jalan Gunung Lawu lumayan motong sajam kangge tujuan Bandung mah. Mung jalana seueur nanjak sareng pengkolan. Maklum nami naga jalan gunung, tapi raoseun sepi. Cek Gani minangka juniorna di klub. Kondisi motor kumaha? Jag-jag kabeh? Kang Dani nanya ke anggota. Siap Kang. Sadayana ge kondisi fit. Cek anggota nu sejen. Rampak ngajawab. Asep, ente jeung saya dihareup duaan. Anu sejen di tukang nuturkeun. Kang Dani bari siap-siap eta termotor. Sanggeus babayar, dius kuring sarombongan rindit mulu jalan Gunung Lawu. Anjog katutugan Gunung Lawu nyampak aya sababaraha hiji motor Vespa keur parkir di sisi jalan. Duka mogok, duka keureureut. Beuh, motor ciga kitu hayang naik gunung, ilok kuatkeun. Cuk Jajang bari seuri. Uyuhan euy, waya kieu naik gunung make motor kitu. Sarudi mun saya mah. Aris Mairan bari motorna ngarapet ka motor Jajang. Uyuhan. Coba poek truk-tukan make motor butut. Cuk Jana si gondrong reman caringin. Arina naon teh ulah sok yang serikeun batur geura. Katulah mah karasa kusorangan. Jaga omongan, ulah sok suaban. Cek kuring ka
Kang Jajang jeung nu sejenna anu tadi jeung surikeun barudak geus hehehe jeung nyana tuh dage balon jadi moalna naon Kang tenang we aya Kang Jana mah aman ceuk Jana bari seuri ayo lanjut deui geus peuting teuing kade ngomong teh ulah sembarangan izin Pak ceuk Kang Deni ngingetan anggah wetana nempot tempat nu rada datar reg beureun heula jauh keneh ieu teh euy Kang Dadan bari ngaluarkeun wudhu cana naon atuh kada ke 2 kilo ti tutugan mah Kang Dani pupuhu ngajak nuluykeun deui lalampahan. Siap Kang, baleuh saja bari ngetater motor. Dius kuring sabalad-balad terus lalampahan. Jalan nu disorang lumayan matak ratug jajantung. Kencak atuh ujung rang di poek. Nanjak mengko aya eureuna. Hari kitu nama puguhda gunung di jieun jalan. Anteng mau motor bari konsentrasi pinuh nutup jalan. Iliwir angin gunung jeung sora-sora sato leuweung maturan kuring sabalad-balad anu anteng ngambah ganasna jalan Gunung Lawu. Ditukangeun kadenge Kang Laksonan. Aya naon Kang? Cekeng bari nyisikeun motor dageureun ari balad urang kamarana nah ngan urang hungkul duaan sep cikan urang tungguan heula di dieu ceuk Kang Deni bari nyisikeun motor kira aku mogok mah Kang tembal sigana mah mogok meureun tadi husuk teuing ka hareup jadi teu nyadar kanu ditukangeun tembal Kang Deni. Ya geus ayeuna mah urang tungguan heula we 10 menit. Tuh, rada tonggoh saeutik aya nu rada hantar tempatna. Cekeng bari nungtun motor ka tempat anu rada hantar. Keur kitu aya panggilan tina pesawat HT. Ngabejaan yen anu 5an motorna marogok. Tuh, bener ceuk kuring ge, mogok. Haduh, aya wae, coba 5 motor deui. Ceuk Kang Deni bari nepak tarang. Ari nu tiluan deui kumaha Kang? Ceng panasaran. Anu tiluan keur nyampeurkeun nganu keur mogok cenah mah. Palun Kang Deni bari semunu bingung. Rek teu bingung kumaha tengah peuting jabat tengah leuweung poek mongkleng motor mararogok waas keur kitu panggilan hate aya di as Kang Deni monitor Samsul melaporkan yang 3 orang lagi motornya mogok juga Kang. Cek Samsul dina pesawat HP. Astagfirullahaladzim Sep 8 motor mogok kabeh. Kumahaan ieu teh? Pajar motor sehat kabeh. Dari ayeuna mogok. Rarasaan anu marogok teh tauna leuwih ngora tibatan anu maneh Sep. Cek Kang Dani berarti bobodeg. Ya Allah, ya Robi aya wae atuh. Duh. Nyawayana ayeuna mah urang setut we nepi ka dieu Kang. Balon kuring bari ngusap beungeut. Mimiti karasa awati isti barungku hawa sejenna teu dah. Nyaho, rek kumaha deui ari geus kieu mah. Hayu langsung ka TKP we. Cek Kang Deni. Dius kuring duaan baralik deui turun ka lebak.
nepungan balad anu marogok. Lumayan oge jarakna teh aya kana sakilona. Nyampak keur ngarariung motorna sewang-sewangan. Kumaha atuh ari maraneh kalakuan teh? Majar motor kondisina pit. Kadak nanyak si kieu geus mogok. Ceuk Kang Deni semu ambek. Duh, hampura Kang datos kieu kajantenanana. Kang Jajang semu era. Nu tujuan oge sarua sanduk-sanduk mentah hampura. Ayeuna mah wayahna we Sep, urang setut we hiji-hiji. Kang Deni mere parentah. Pamustungan motor disetut kuduaan nepi ka tempat anu rada datar. Hampir sajam kuring jeung Kang Deni nyetut 8 motor. Puguh we capek jeung pegelna bitis. Sanggeus rengse goledag jalma 10 urang kaasup kuring ngagaloler sisi jalan ngararasakeun kacape. Sep, teu kunaon motor maneh euy? Ceuk Kang Deni. Alhamdulillah teu naon Kang. Temal teh bari ngatur napas. Jagoan tah si Kukut teh. Padahal mah motor kolot. Eleh we nu si borokokok Jajang sabalad-balad mah. Kantun kasuabanana we jeung nyusirikeun batur kabisa teh. Ceuk Kang Deni rada tarik nyaritana. Da atuh kumaha Kang, ari mesin mah teu bisa diprediksi. Ceuk Kang Jajang bari seuri. Maraneh mah katulah ku motor Vespa. Ingat teu maneh tadi jeung seurikeun di handap. Ceuk Kang Deni. Keur guntreng adu renyom geuleyeung motor Vespa anu tadi diseurikeun ngaliwat bari ngadadah. Idud asaya nu nembag kana dada. Wiwirang di kolong catang. Deuleu tuh kumaneh Jajang. Wirang aing mah deuleu. Ceuk Kang Deni bari nunjuk ka motor Vespa anu keur konvoy. Geuning naraek motor butut teh. Ceuk Kang Jajang bari molohok. Anu butut mah motor maneh Jajang. Ceuk Gani bari seuri. Keur kitu Samsul, Rijal jeung Jaka anu keur ngagaloler walah wahuluh teu puguh. Kunaon itu si Samsul, si Rijal jeung si Jaka? Ceuk kuring bari nyampeun. Ampun, lepaskeun. Nu tiluan ujug-ujug pating gurubug teu puguh, bari matana burial bencelik. Astagfirullahaladzim. Kunaon ari maneh? Ceuk kuring bari nepakan awak nu tiluan. Aduh, ku eueup-eueup luka kunaon? Awak asa dibeulit ku oray anu kacida gedena. Ceuk Rijal kaciri ngapanana kerep. Sami abdi ge, awak rarasaan teh dibeulit ku oray hideung Kang. Aduh. Walon Samsul kaciri matana semu beureum. Tekung silila Samsul matana burial bencelik, leungeunna kaluhur. Laju butak gitek siga oray. Rupina carios hiji suro di Gunung Lawu, urang cekapkeun wi ka dieu heula. Atur nuhun parantos nyakseni. Kade ulah hilap di like heula videona, oge tiasa di pairan atau nepi di komentarnya. Ade hilap oge di subscribe supados uninga dina waktos kuang ngupload video anu salajengna. Pergi tangtos bakal langkung pogot carios hiji suro di Gunung Lawu teh. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.